Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Carita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Ulin Kawalungan. Let's listen now. Ulin Kawalungan. Sajaba ulin di buruan, barudak osok arulin kawalungan. Caina gede keneh sanajan usum halodo oge. Lamun keur pere sakola, barudak ngalabring marawa ayakan jeung korang atawa plastik keur wadahna. Tare isu keneh init kawalungan teh da tiris. Kira-kira wanci haneut moyan arinitna teh. Mimiti antrup kawalungan sok digirang heula, terus kahilir dipapai unggal batu. Ari kanu jero mah jiga kanu leuwih tara da sieun sok aya cai nu muter bisi dibawa kana sedong. Barudak mah bengal, padahal sok dicare ku kolotna ulah ulin kawalungan bisi aya lulub samak. Anger tengah denge, heueuh bueuk ukur harita. Dasarna budak di lemur mah balantrak, sok disiar wae pika hariwangeun kolot teh. Lain ulah-ulah teuing sabenerna mah, ngan kamelang kolot leuwih gede. Barudak mah lamun geus boga kahayang teh umumna hese dicarekna. Salah sahiji contoh ulah guyang di walungan bisi kabawa palid atawa aya keur minareng caah dengdeng. Teu ieu sieun bisi pada mamatahan oge. Anger wae aya nu ngajak mah. Sok terus laleumpang mapai galengan sawah nuju ka walungan. Ke balik sakola urang guyang yuk, otong ngamimitian ngomong. Nu sejen nemalan sapuk, hayu urang bari ngalakehkel. Katingali cecep mah teu pati daria, pok manehna ngomong semu sedih. Abdi hoyong ngiring guyang, ngan kumamah sok diseuselan. Si Tardi geuwat nemalan, tenang cep. Asal tong bebeja wae pasti aman. Kitu galecokna barudak di jalan nuju ka sakola. Di walungan barudak ngahajan neangan nu rada lega, eueuh batuan supaya bisa ngojay. Tuluy lamun ngajrut tiga wir teh ngareunah teu bencenur tarang. Awewe lalaki sok pacampur wae ngarebak tara ieu aya rasa era. Bisi setengah tataranjang oge. Lamun budak lalaki cukup ku di calana atawa kolor lamun nu eraan. Budak awewe mah make cangcut jeung kaos sangsang. Tara ieu silih tempo biasa wae suka bunga. Silih simbeuh bari seuserian. Atuh rada pogot sakapeung mah sok poho kana waktu da resep. Tempat neuneun baju mah biasa wae dina luhureun batu gede atawa dina galengan sawah nu pangdeuketna. Bakat kulila mah garuyang awak jadi leleteng. Panon beureum jeung buuk kapoe semu perang. Geus kajudi ku kolot teh pasti tas guyang. Teu rek kitu kumaha, da guyang teh lamun geus seubeuh dituluykeun ku neangan batu gelap jeung batu laleutik anu parantes dijieun batu ali. Sakapeung sok marak ngabendung walungan anu caina rada leutik, ngadon neangan hurang, beunteur, kehkel atawa bogo nu nyelap jeung ngagimbung dina sela-sela batu. Lumayan bebeunangan teu sapira oge kacida bungahna, gorengeun keur deungeun sangu. Balik ti walungan, nanjak mapai-mapai galengan sawah jeung solokan. Baju disangsangkeun dina tak-tak, bari ngajingjing ayakan jeung ngeupeul plastik eusi lauk. Nya eueuh-eueuh teuing mah genot oge diala lumayan sapaisan. Teu boleh bari ulin ge sok hayang bae barang bawa mah jangeun ieu jangeun itu. Kumaha da geus tabeat meureun resep kituan teh ulah tambah dicarekan teuing ku kolot ari aya hasilna mah. Hasil nu teu sapira tapi gede pangaruhna pikeun barudak mah. Ieu hiji tanda budak geus boga tanggung jawab tina tindak tanduk anu dipilampah. Maranehna nyaho akibatna lamun milampah hiji perkara. Ku kituna maranehna oge ngarti cara mereskeunana. Itulah cerita Ulin Kawalungan. Terima kasih sudah menyimak. See you.